Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, bertemu lagi bersama channel Vlogger Cangor. Oke teman-teman dulur semua dimanapun berada, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di video ini yang tidak ada sama sekali, tidak ada berita yang bermakna dan tidak ada informasi yang sangat berarti. Ya intro sangat membagongkan. Oke teman-teman, ini video direkam tanggal 21 hari Senin 21 November 2022 ya teman-teman ya. Apa kabarnya teman-teman nih kemarin hari Minggu nih liburannya? Mudah-mudahan mengasihkan ya, tidak membagongkan. Oke, di kesempatan kali ini kita sama-sama kembali menjalani rutinitas sehari-hari ya, kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya nih, mulai bekerja lagi, beraktivitas lagi, mencari cuan yang sangat banyak untuk untuk kebutuhan keluarga. Ngomong naon sih kamar karep itu. Ya teman-teman, terima kasih pokoknya udah bergabung yang udah subscribe, yang udah sempat menclok yang sempat menclok ke channel, ke video. Atur nuhun pokoknya mah, naon ngebeletak nih kanal kaca. Pokoknya atur nuhun, mudah-mudahan berikan kesehatan ke lapangan, ke naonnya, keberkahan dan keselamatannya buat teman-teman semua dimanapun berada. Jangan lupa terus dukung kami, dukung dunia pervlogan, dukung dunia permotovlogan. Mudah-mudahan dunia pervlogan di motovlog mudah-mudahan sing di eraskeun pokoknya mah, sing diramekeun pokoknya mah. Da kitu jalur lamun ke bahasa Sunda we tuh. Kemarin ke bahasa Sunda campuran pokoknya mah. Hese kaku bahasa Indonesia terus mah. Aduh, bensin beaknya. Kuatan moalnya. Kuatan beren. Ya gitu teman-teman jalur naon sih? Ada buku kia ngobrol teh. Pan kabari iya nya kemarin teh ngevlog ya poe Sabtu gagal teh keburangan, terus nyarpis heula juga buru panas manten, panas pisan kan teu HD deh. Karena video nate jadi goreng. Jadi kaliwat ngevlog keburangan. Terus kemarin minggu mah kemarin istirahat. Pre nyata jalan-jalan gitu maksudnya, jadi itu keburu ngevlog lah ya bapan, beri gawe, berinit gawe. Jadi pokoknya mah kieu selamat menikmati perjalanan di pagi hari ini pokoknya mah buat diriku sendiri dan baraya-baraya dimanapun berada. Alas ya nyium bujur truk. Ya gitu teman-teman ya, pokoknya salam hangat, salam persahabatan buat teman-teman yang baru nonton, baru ketemu ini channel, dan buat pada vlog pemula dimanapun berada, salam kenal, salam satu aspal ya. Kami dari tanah datar Sunda ya, jadi ngobrol teh kadang aya Sundaan gitu, mergi rada babari gitu Sunda mah berwekana ngebelak-bakna tekara kuting. Tah sakali deui jalur hatur pokokna mah. Jadi ieu video teh aya informasi, aya berita anu bermakna, informasi anu berarti. Jadi konsumen saukur hiburan belaka mengisi waktu selama di perjalanan. Jadi belajar baca dapat ulah ku manuk gitu. Manuk mah alus sarana coba gacor terus. Nah jelema teh cicing wae. Ya gitu. Wing mulai ku manuk judul lama. Jadi si video itu teh kuing ek judulan ke jelema teh ulah eleh ku manuk gitu sorana teh sorana gacorna gitu. Hibah heureuy lur hampurannya pilih aya non kata-kata anu tidak pantas didengar oleh hadirin semua oleh pemirsa semua, penonton semua dimanapun berada. Pokoknya mah waduh banyak motovlog pokoknya mah berkeliaran di Bandung mah. Batur mah geus bergabung jeung komunitas juga nama wing mah can boga balad sorangan kene.
ngabalat jeung saha gitu tah sorangan kieu. Jadi hayang berguru saya tentina hayang gabung jeung komunitas hayang berguru gitu. Sangkan diramekeun, sangkan rame gitu dunia perpologan teh. Alah bensin mah himol euy. Teman-teman kelihatan tuh bensinnya beak. Mahi meureun. Aing nyalip truk ge bisa di lowong mah. Mun heureun palawur. Mudah-mudahan jelas nya dina kaca ya. Katingali teh lur gambar abi. Nyemual sededa ka duruan kaca tuh cenah. Iya di hari Senin anu sangat cerah iya nya teman-temannya di palawargi Israyana sami wae meureunnya di tempat teman-teman oge di tempat palawargi oge cerahnya nya. Alhamdulillah ya poe teh ngadukung kana segala rupa aktivitas gitu. Itu hayang hees wae gitu rada cangkih mah ya. Dah ieu mah dipake kober mah bakal ngaya-ya di jalan kieu mah kudu rada-rata. Dag dikduk. Si mangker naon ngupe selang. Aduh suara ieu teu puguh deui wae. Nah ya lur, ayo nama abi emut dia jalan deh, jalan Pataruman. Sok poho wae teh da, dia mah caplang, poho deui. Ieu jalan Pataruman lur. Pataruman Bandung Baratnya, asupna Bandung Barat. Ada kadang kitu geuning, ari kadang diliwatan unggal poe tapi teu apal ngaran jalan oge gitu. Ayeuna rada diapalkeun da era tuh. Lillah ya we ngeplog di dieu ari ngaran jalan teu jauh. Baru jenis itu saha. Endah we pokokna mah. Iya jam 8 lebih sekitar 10 menitan berenya itu pagi kene. Waktuna haneut moyan ya. Raoseun pisan pake moyan mah. Waktuna haneut hareuy heuy cek bahasa kolot mah. Apal teu haneut hareuy heuy. Haneut moyan meureun. Aya di haneut dikotok. Kemana wae tuh ngobrolnya tuh lur gede Pataruman asri berarti bener ya jalan Patarumannya. Ngobrol naon deh nya. Kemana mang? Kedap deh dugi ka Cipatik dulu anggar we cenah di Cipatik mang ngeplog deh da ka dieu liliwateuna ka dieu matak dia we direkam teh. Sakali deui pokona moal bosen-bosen ngaturkeun terima kasih thank you kanu parantos ngadukung ngarojong ieu channelnya di Tatar Sunda di si vlogger Cangor hop ngabalakpak salam ngabalakpak ka mana ieu teh. Salam ngabalakpak we di mana-mananya. Ulah dianggap serius deui ya lur ya, ulah dianggap serius deui. Da mah heureuy, konten heureuy hiburan. Tambah gabut teuing gitu daripada ngagabut ngegibah teu puguh kan nya. Orang teh mending kieu we tah. Sugan we atuh jadi kepala desa bisa ngobrol mah, bisa ngegacor mah gitu. Ulah eleh ku manuk teuing cek abg tadi. Ai manuk mah pan gacor leuwih mahal, jelema mah gacor ge kudu mahal. Tapi anu kurun berarti dong siga dewek gacor teu pernah rugu maknaan. Tapi lumayan we keur hiburan meureun keur hiburan sorangan mah gitu. Keur balaorea mah duka teh. Geus hampir potong urat malu kabeh ya. Biasa mah sok keur mimitian mah gitu keur mimitian mah rada arera gitu ngobrol sorangan teh. Padahal anu ngadenge eueuh nempukeun eueuh. Itu kaharti ada pak. Padahal sabodo teh ya ngobrol ge sarangan ngobrol galecok gitu. Da nu ngadegekeun ieu ek salah rek bener oge gitu mudah-mudahan mah bener terus teh. Ngaradina jero hate mah meureun ngacor we sekali age meureun hayang gitu hayang kieu. Ngebahas ini ngebahas itu gitu nya.
jero hate mah biasana tah mah urang pudalkeun sok dina ieu dina video gitu bae udah bohak ieu asal ulah teh oke lur asal ulah teh nya asal ulah teh ngomongkeun batur asal ulah teh ngomongkeun batur eta mah teu hade lah gitu ngomongkeun batur meneng ngomongkeun ge we nu katempo nu karandapan geus sehari-hari gitu nya nu ka tingali ku urang ulah teh ngomongkeun kagorengan batur teu hade jeung lebar-lebar waktu di ka urangna teu jadi manfaat teu jadi paedah gitu. Mobil koneng mobil koneng lihat kenapa patong koneng tuh teka rasa aja sampai kali panggil kesian bensin poho deui euy balik deui kagok duh rek rumah motor di poho aing Bang masak kop rek rumah motor poho aduh hilap palawargi aduh kaliwat manten meureun tempatna ge kesian bensin hilap dina kieu ye hari geus ngabalak-bak teh sok poho kana sagala komo kana dosan lah kana hutang sok poho da kenalpot teh tarariknya du batur mah abi mah teh kabeneran da mesan motor kenalpot teh leutik sorana teh naon eta nu bahe aya nu bahe lur jalan bieu sayur sop meureun jadi inget kamari teh poe naon nya mawa sangu koneng digantungkeun dina motor murah ka geus nepi eueuh ceng nah ka mana pamajikan mawa sangu koneng gantungkeun we dina kakaitna motor teh aya geus nepi eueuh ngamuk pan teu katahan aya si horeng disusul teh aya di murag di jalan ngan geus buyatak ek dicokot ke era geus kagelengan batur jadi we aing korban di 20.000 pun beli bubur ngegantian rungsep keur mah 20.000 deui teh keur bensin teh lur cedah bensin pake kegantian sangu koneng gantian ku bubur iya bensin iya dicadesian deh aduh capek lur aduh nuhun pokoknya mah parantos Satya Manco ya dina video nepi ka detik ieu pokona rek di-skip rek henteu pokona hatur nuhun lah hatur nuhun pokona hatur nuhun hapunten kasadayana bilih aya cariosan sim kuring anu teu sapagodo sareng manah atau napi teu enak didengar teu raos di kuping pokona mah hapunten ieu channel ngan saukur hiburannya lulur-lulur palawargi pemirsa teman-teman dimanapun berada gitu anu saukur hiburan hapunten teu kira-kira hapunten sareng hatur nuhun kitu nya anu parantos naon ngaranna teh anu parantos ngarojong anu like nu komen anu share kitu nya nuhun sing diberkahkeun rezekina sing dilancarkeun rezekina amin ya rabbal aduh para wargi sada sirang sono nya ieu parantos panjang ya video teh bilih panjang teuing abi leuk-leuk ieu nana nguploadna dicekapkeun we ka dieu dicukupkan sekian ya teman-teman mohon maaf kita akhiri dulu dengan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan.